Assalamualaikum. Punten. Punten. Assalamualaikum. Sari jero. Ya jelema weh. Aduh, kamarana ieu rawuh kieu. Aduh. Astagfirullah. Naon radio di dieu ieu? Aing mah emang rezeki tara ka mana. Iya kira-kira nu di dia kumaha anu mau kieu. Mending ku urang diamankeun daripada ku nu mau kareuang urang mah. Jauh di lumayan. Aduh. Tapi lamun aya nu nanyakeun aing di mana ieu nya? Kumangke we lah. Tapi dah lumayan sih. Wah, kemana wae, Wak? Karek kepanggih wae na di mana bangunan kene masih, Wak? Aduh, jarang penak eta mah wis tepang si Wak beuki kasep wae. Kieu ieu teh Wak pulang ti pasar Wak biasa. Iya, pulang nyerpis radio ieu teh Wak, ditandini urang. Urang nyerpis radio, ieu sinyalna leungit wae teh tingkunana naon. Abang tara dicas naonna aing maneh dipake Wak. Heeh. Eta memang di dagor-dagor ladar nanti kalek-lek kitu nya. Ieu mah potong hewa ti dagor juga nama Wak. Teu apa urang ge. Soalna tadi pas di pasar teh geus kieu we ngalek-lek ladar teh. Duit loba teuing ieu pamulanganna Wak. Pamulangan bayar servis ieu. Kurang maksudnya rek dibelikeun tarigu Wak keur nyieun pisang ieu teh. Urang ngopi bareng-bareng Wak. Eta cewek syarek hajat nu kasaturuy kitu. Mau tinggal mana sia eta ngalana. Nangala Wak. Nang mauk buah sia mah. Urang teh boga kebon di Batu Doma Wak, kebon cau. Cauna geus sararuper Wak. Bieu teh urang teh bari ngalewat bari sakalian we mah Wak. Ngala di kebon keur nyieun pisang lumayan. Bari ngopi ngeunah Wak. Wa bisa hayang mah ka imah we Wak. Pangmokeun Wak. Duh